Nah kuari maneang dukun teh lain dukun paranti siaka dukun hayang usaha maju lain. Ieu mah bahasana dukun tukang taroh, tukang nganyahokeun turunan. Panjelema teh kanyahoan tina urat da turunan teh. Kadieu sia, dele kadieu. Bada oh keong. Oh pengki. Oh pacul. Ini dia kanyahoan teh. Keong, pengki, pacul. Kadieu. Rajungan, tukang nyakip ieu mah ieu. Ini dia kanyahoan. Kanyahoan teh kolot baheula mah. Coba kolot baheula mah kadieu sia kadieu. Kadieu. Waduh pengki. Oh pengki maksudnya pengki mah tukang ngawadahan sugih sih cenah kan. Sebab nanaon ge di wadahan bae ka pengki mah tai kotok ka pengki teh. Eta bisa. Kalau baheula teh bisa jasa. Ya bagi. Ya pacul. Mah moal sugih. Sok gede nanaon ge dibalangkeun bae ban ku pacul. Itu kalau baheula bisaan. Lah ya urat. Ieu keur cerita qoib ya. Teh kadieu. Ieu kadieu. Oh, ieu mah panjang lengkah cenah teh lalampahanana ieu mah rada jauh. Coba ya sia. Lain deui urat-urat teh kajauhan. Di deuleu heula mayitna di deuleu. Coba ieu oli de Umar jeung Jaed di deuleu. Coba suku tak eta ku ahli nama disebut qoib bakal kajangoan teh ulah-ulah nanon aya hiji awewe dizinahan ku 10-an Salome berarti satu lubang rame-rame. Reuneuh ya awewe teh reuneuh borosot ngajuru. Ieu teh anak sahapan ku 10-an. Ieu teh cenah ieu mah anak anu pertama bae. Itu bisa cek lalaki. Nya pertama bating acak-acakan. Bating nu kadua geus lanjut. Teu bisa cek nu kadua teh. Bating nu katilu, bating nu kaopat dan selanjutnya ta eta teh hese kos kitu teh. Kudu kumaha tuh ya angsongkeun ka qoib, panggil qoib